Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamiarsa, kilas info liputan 5 parantos dugi kameja redaksi Banjar TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi Kemis Kaping 27 Desember 2018. Simkuring pun Restu Sugiharti nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Pemirsa, aya kejadian pembunuhan ka budak pelajar, polisi ngungkapkeun identitas pelaku anu maut di bumi warga. Dusun Margaluyu, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Korban nyaeta Nanda Rizky Ramadan, siswa sekolah dasar. Nanda nyaeta warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, jantan korban pembunuhan. Identitas budak SD ieu kaungkap nalika keluargana ngecek ka RSUD Kota Banjar. Dumasar informasi anu dikumpulkeun, Rebo Kaping 20 genep, Nanda dianterkeun babaturana make motor. Korban ulin ka Pulo Erang Banjar nginjem metik beureum anu babaturana nyaeta Itok. Terus korban teh indit jeung babaturana anu inisialna A. Nepi ka burit, korban teu acan aya mulang. Si Itok nu boga motor nyusul ka imah Nanda nanyakeun motor anu diinjemkeun, tapi Nanda can mulang ka imahna. Rebo peutingna rame di medsos manggihan jasad lalaki korban pembunuhan. Keluarga korban ngungkapkeun yen ciri-cirina sarua jeung Nanda. Keluargana langsung ka ruang jenazah RSUD Kota Banjar. Kumaha motif si palaku ngeunaan tindakan pembunuhan anu kumanehna dilakukeun? Janten motifna si palaku teh geuheuh, cerita teh jarang diajak ulin babarengan jeung rerencangan nu sanesna. Palaku oge nyanak sepeda motor anu ditambut ku korban. Dina kajadian ieu kemungkinan aya palaku nu sanes. Terus Pak, kumaha palakuan si palaku teh? Tersangka anu inisialna A eta teh budak keneh sami rerencangan si korban. Pangakuan samentawis palakunya eta nekat ngabunuh korban kusabab ngarasa nyeri hate sarta hayang ngagaduhan barang nu dibawa ku korban. Selain ti palaku A, sadi Pak Jami anu kira-kira janten palaku nu sejenna. Teu acan tiasa nu tiasa ditetapkeun numantuan si pelaku teh. Saantos kajadian ieu pihak kepolisian bade ngalajengkeun pemeriksaan cekap sakieu wae nya. Hatur nuhun. Pamirsa, sakitu wae nu kapihatur wilujeng patepang deui dina waktos nu bakal dongkap. Simkuring pun Restu Sugiharti, seja amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.